Pangeninganan aya sejarah dongeng. Zaman Kangjeng Rasul aya jalma Kangjeng Rasul teh keur ngariung jeung para sahabat. Koronyo aya jelema teh ruah riwih ceurik. Kangjeng Rasul teh ari maneh kunaon jika dieu ngadon mewek, lamun bahasa urang kitu oge nya ka masjid Kangjeng Rasul jeung para sahabat teh keur di masjid. Ieu cenah bapa kuring teh maot. Nya naon maot oge make kudu ceung-ceurikan moal hirup deui. Lain kitu eueuh jelema anu ngamanian, eueuh jelema anu ngadusan mungeun ngadeukeutannana oge. Nya kunaon Kangjeng Rasul miwarang we ka sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Pas diriksakeun teh geuninganan jelema teh rupana teh rupa babi anu hideung lestreng. Wih deui we eta sahabat teh. Pawartos ka Kangjeng Rasul. Kunaon? Kieu caritana yen eta mah teh rupana teh rupa babi. Anu hideung lestreng beungeutna teh nya Kangjeng Rasul diparios ngadua Kangjeng Rasul eta mai teh jadi deui seperti jelema biasa deui, jadi jelema biasa di naon tah tuluy ku Kangjeng Rasul di urusan dibungkus dikurebkeun. Geus dikuburkeun teh da jadi deui pas geus dibungkus mah di jero kubur jadi deui huluna teh kos babi eta jelema teh. Kangjeng Rasul naros ka eta murangkalihna teh ieu teh kunaon pagawean jelema teh keur sewaktu di alam dunyana bat ieu beungeutna teh diganti disalin ku Allah jadi kos babi anu hideung. Bapa kuring teh keur hirupna tara daek migawe salat. Tah jalma anu tara migawe salat saur Kangjeng Rasul engke bakal disalin beungeutna teh kos babi cenah anu hideung. Wazanil muhsoni nomor kadua anu teu dimuliakeun ku hukum syara teh nyaeta jalma nu zina muhson. Ari zina muhson teh jalma nu geus pernah kawin, nu geus pernah boga pamajikan. Jalma anu boga pamajikan tapi nguneur awe nu sejen. Neangan. Ayeuna mah aya jablay naon berarti eta zina muhson. Eta jelma anu model kitu teh teu dimuliakeun ku hukum syara. Jadi mulia keneh